Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui serang simkuring dina channel Dongsun TV. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina channel ieu. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sareng aya dina kasehatan, sareng aya dina digampilkeun milik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ayeuna simkuring baris ngadongeng. Aya salah sahiji dongeng anu judulna Dedemit di Legok Nangoh. Dedemit di Legok Nangoh karya Ajat S. Komar. Ieu carios teh tos dimuat dina majalah Mangwe nya saperti biasa edisi Puriding-Puringkak nomor 2811. Ayolah cuang teras we kana dongengna anu judulna Dedemit di Legok Nangoh. Tanah gereng geledegan tara kasaba ku jalma, kakayon pating raroyom, mapaesan legok nangoh nu kawentar geuman. Tanah bojong nu dibeli ku udunan warga, rek ngadegeun sakola, cek kamsu salaku wakil RW KDW ulah suaban kawantu katelah geuman. Salila ngabukbak kakayon eueuh nu wani lemek, renghap panjang bangun risi menang pangwawadi ti kamsu. Mun rajeun aya nu nyuara jep lirga angkat tincak saenggeus kamsu ngantelkeun curug kana bibirna. Ari kitu teana mah omonganana teh aya benerna, saha atuh nu wani ngulamprang ka tempat eta dalah sakalian ngaliwat ka lebah dinya cacakan ti beurang bulu punduk sok rajeun carengkat. Jan, giliran ngaronda teh hayang tiluan, duaan mah keung euy. Cek Karsim usul basa rek dijadwal ngemitan barang nu geus ngajalugrug dina tanah nu meunang ngabukbak. Atuh aya nu kagiliran saurang mun saputing tiluan ngajagana, layana we jeung romsa kawentar jalma ludeungan, maneh mah kariga cicing di pos ari embung milu nguriling naon hesena. Tembal teh bari nuluykeun ngonsep jadwal ngaronda. Uguh embung jeung si romsa sok luas leos kuriak ditinggalkeun ke uing sorangan di pos ronda. Karsim ngomong kituna teh teu sirikna nengo kana konsep nu keur ditulis. Basa kagiliran kuring ngaronda, Karsim teh beut nyamperkeun milu aub. Manehna kawasna rek nepikeun pamanggihna, da enya geuning tuluy cacarita. Cenah waktu ngontrol lembur, ku romsa ditinggalkeun dadakuna mah rek kacai heula. Ngomongna Karsim teh bari pepeta manggihan nu ancul-anculan di Legok Nangoh. Karsim lumpat muru pos ronda, geus nyampak nu ngajelepeng bleg we mayit asupkeuneun kana pasaran. Awahing ku sieun blus ka imah da romsa teu muntuk-muntruk. Tong ningsieunnan Sim. Bisi sarieunun batur, cekeng teh bari molotot. Ih, ari ojan, lain ningsieunnan ngabejaan. Engke mun rek nguriling kudu iatna, cek Karsim bari teugeg omonganana narasa dicempad meureun. Karsim ngincid muru imahna, kari kuring jeung Ijang. Peuting mingkin jempling, cegug sora anjing ngagogog. Beuki lila tambah tarik jumegugna diselang ku babaung. Ijang murungkut di juru, kuring ge wegah rek ngurilingan lembur. Sora anjing teu eureun-eureun ngagogogna. Keueung euy. Ijang nu keur camekblek nyamperkeun. Heueuh sarua, ngan mun ngagugu kasieun lapur moal ingkah ti pos ronda Jang. Jaba apan urang teh salian kudu nalingakeun lembur, boga pancen ngemitan barang material keur wangunan sakola. Cek kuring bari ngareret ka Ijang nu sidengdang dina bibir pos ronda. Tungguan atuh di dieu, ari moal milu ngontrol mah. Sieun Jan. Ijang tuluy cengkat bangun embung ditinggalkeun. Kawasna anjing teh mantingna ka Legok Nangoh euy. Kadenge ngagogogna sadabeh wetan, cek Ijang leumpangna teu sirikna nyeret bangun embung pandeuli. Ari maneh kumaha leumpang teh beut ngarodon, urang ngalengkah kagok. Ojan, itu naon ieu hareup nu ancul-anculan hideung? Ijang lengkahna ngarendeg, henteu malire sakitu disigeng teh.
Panon manco lempeng kanu bieu dituduhkeun ku Ijang, sareretan ge teu salah. Sarua geuning panenjo kuring ge atra nu ancul-anculan ayana di legok nango. "Ojan, lumpat euy." Ijang nyorowok bari bingbrit. Sora Ijang lapat-lapat kadenge geus jauh, nu bieu ngancul di legok nangoh teh disorot ku lampu senter ngiles. Kuring leumpang murugundukan keusik, batu bata jeung bahan material sejenna imet di lelekan. Katenjo hambalan bata mah asa aya nu congcai satahap. Cikikik kadenge aya sora nu seuri, semu ngirung. Kuring ngajanteng sugan kawenehan nembongan, tapi lebeng teu nanaon. Ojan, ka dieu. Di juru pos ronda aya nu cinutrung. Ceuk Ijang kawasna geus nepi ka pos ronda tuluy balik deui. Gentak disampeurkeun, Ijang katenjo awakna ngagibrig awahing sieun. Kuring nu keur ngajanteng ditubruk pru labuh rek hudang hese ugil-ugilan katindihan ku awakna. "Istighfar sia, borangan teh beak karep." Napas asa sesek awak Ijang beuki berat nindihan. Gurinjal hudang saenggeus suku kuring nejeh beuteungna. "Aduh." Ijang nyekelan beuteungna bangun nyerieun. "Sarua euy nu dicaritakeun ku si Karsim teh?" "Nembongan ka uing, sarua pakaianana bodas, lebah sirahna ku kuncungan." "Heug atuh dudut kuncungna kumaneh?" Kuring panasaran. "Boloraha karek nenjo ge uing nyayak-yak." Ijang murungkutkeun pundukna. "Titingalian meureun awahing kuborangan, bereuna oge geus tong ngagugu wae ka sieun." Ceuk kuring nitah ka Ijang eureun bibir gidigan. Ijang leumpang hareupeun kuring, meus-meus ret ka tukang, kakarak katiten geuning lain bata wae nu ngurangan teh. Keusik jeung batu ge katenjo gunukanana tekor. Ret kuring ka legok nangoh nu ancul-anculan katenjo deui. Henteu geuruh ka Ijang bisi ngagerewek. Orokaya dibarengan ku nyikikik, Ijang luncat meh bae nembrag tumpukan bata. "Ih, aya nu seuri." Ijang ngayak-yak gegireun tumpukan bata. Ijang nyarande teu daekeun cengkat bari meungpeun ceulina. Panasaran ku kuring disampeurkeun ka legok nangoh. Lebeng nu katenjo ukur belebegna tunggul urutna luaran. Ijang gerak-gero ge teu diwaro hayang ngabuktikeun dendeumit nu ngageugeuh legok nangoh. Paralak aya nu ngawuran keusik keuna kana sirah. Henteu diengkekeun deui, kuring luncat kana galeng rek ngabeledig nu bieu ngawuran. Ceuk angkanan sanajan moal bisa kacerek ge sugan we katingali lain ukur beja. Kuring ngarandeg dedeumit legok nangoh teh hanjat tuluy bingbrit. Geus karuhan ka ciri jelas mah tuluy dituturkeun ka mana leosna. Disidikeun ti kaanggangan geuning nguliwetna ka pipir imah Romsa. Da teteh lah lumpatna ka dinya, tuluy bae dituturkeun nepi ka tukangan imahna sabot nyolendakeun sarung dedeumit teh leungit tina panejo. Ojan, uing tong ditinggalkeun." Ijang nyorowok. Kuring balik deui ka gundukan material, heran naha ngararondana nganun ngajarentul wae di pos kitu. Barang aya nu ngunjal teu katalingakeun, buah si Karsim cacarita cara tadi di pos ronda. Nya dodongeng meureun nepi ka saririeun. "Ojan, di mana?" "Ieu dewek tukangan si laing, nya moal katenjo atuh da ngadondonggeng." Ceuk kuring suku replek nyepak bujurna. "Nyeri atuh euy." "Udang, kaos lain lalaki. Ieu urang ngemitan barang nepi ka subuh." Kuring metot leungeun Ijang. "Mending ge balik lah, dedeumit legok nangoh nembongan deui." Ceuk Ijang bari angger camukblek. Peuting mingkin jempling, koreak ngear ditumbu ku sora bueuk. Jorelat ka legok nangoh aya nu luncat, seor angin dibarengan ku maralakna keusik siga nu ngahaja diawurkeun. "Awas!" Ijang nyorowok sigana rek lumpat ngan leungeunna kabulu dicekelan ku kuring. "Cicing!" Awakna nerejel hayang ngelesot. "Lesotkeun atuh euy, uing rek balik." "Rek nanaon make balik sagala, tong ngagugu ka sieun beurina ge, mun urang ingkah ti dieu nyaho ledis tah barang teh." "Pirak ku jurik buruhun bata batu jeung keusik." Ceuk Ijang gewewek ngegel kana leungeun. "Jahed, ari sia beut kaos balon." Kuring rikat nyurungkeun sirahna supaya lesot tina gegelanana. Ijang ngahuleng katenjoeun meureun leungeun kuring genteng tapak huntuna.
basa disorot ku lampu senter ngegelna tarik mukaha nepi ka getihan. Cikikik nu seuri bangun ngahajakeun paralak deui ngawurkeun keusik. Kuring rikat ngudar sarung dipake nandian hadena ngawurkeunana nepi ka 3 kali. Keusik nu katandian dibawa serta sina ditingali ku Ijang. Ari maneh keusik bawa jurig bet ditandean. Ijang mundur mengpeunang beungeutna ku sarung. Deureuh taheug, akurkeun jeung nu ieu, cek kuring ngajongkeng nyomot keusik tina gundukan. Tuluy nyorotkeun senter nyarwakeun jeung nu aya dina sarung. Sarua ngan angger beda ari geus dicekel ku leungeun jurig mah. Ijang murungkutkeun tak-takna bari ngabirigidig. Kuring telemek, Ijang keukeuh kana pamanggihna. Sabot ngebutkeun sarung kadenge nu ngagerem di legok nango. Tong ngebutkeun sarung cek aing ge. Ijang bari nyempod handapeun tumpukan keusik. Nu ngagerem nembongan bari angger ancul-anculan teu tatapasini leungeun Ijang ku kuring dibedol. Sina nuturkeun ka legok nangoh najan sunggutna teu repeh teu dipalire. Olokaya kawasna leungeun nu katuhuna muntang kana sadagori. Cekelan gentak di udar kuring bingbrit muru legok nangoh. Ceg kana senter tuluy disorotkeun. Haroong taya nanaon ngajentul ngahaja teu waka ingkah sugan denemit teh nimongan deui. Ngahaja mah ngalelentuk teu muntruk-muntruk kuring turun nyorotkeun senter netenan jukut dina bibir legok. Sawereh siga aya nu tapak lincak ka tenjo ledeg. Geus karuhan eueuh titingalian deui mah tuluy hanjat rek nyamperkeun Ijang. Yampak ukur sendalna wungkul buah tuluy balik. Keun bae bari na oge ambeh teu gurawak-gurawak bae. Ngaronda sorangan sugan moal aya nu ngaleg-leg. Nu seuri teh kadenge deui nyirihil ngan ku kuring diantep nguliwet weh kana gundukan keusik. Leumpang dongko muru jajalaneun ka legok nangoh. Angkanan teh da eueuh deui jalan ka belah wetan mah jalan ngan ieu-ieuna. Jeleng meuntas kontak tuluy ngadedempes bari nyerangkeun. Kamana leosna eta makhluk teh dari datangna sok tara kanyahoan. Kawas nu nyaho dedemit teh ngahaja diintip mah taya nembongan. Sugan we atuh kawenehan siga tadi bisa dituturkeun. Beu lapur geus ngarasa kesel balas cingogo dedemit lagok nangoh ngalelep henteu ngajirim. Kuring nangtung gentak kuragiru balik deui ka gundukan material. Srog kalebah tumpukan bata jantung asa rek coplok awahing kurewas. Aya jalma kukulintingan siga keur nitenan barang. Saha? Kuring nyorobok. Saya Ojan. Nu nembalan sorana wawuh. Nah maneh di mana? Kakara jebul. Kamsu tuluy disampeurkeun. Telegok nangoh panasaran ngintip dedemit. Derek-dek kuring dodongeng ti mimiti ngontrol lembur nepi ka ngemitan barang. Henteu tinggaleun nangenan nu sok ancul-anculan. Makhluk di legok nangoh kamsu nyampeurkeun pokna. Sarua urang ge sok manggihan. Bada salat subuh urang nepungan romsa ka imahna. Cag pamirsa. Sakitu panginten ieu carios teh anu judulna Dedemit ti Legok Nangoh. Nyaeta dedemitna teh dedemit kajajaden. Nyaeta anu sok ngunjalan bata keusik jeung batu. Jadi supaya sareuneun ulah aya nu ngaronda ka dinya jadi disingseunan kuno ancul-anculan. Nyaeta pelakuna teh romsa. Itu wae panginten pamirsa, atur nuhun tos parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Hapuntenna bidaya kakirangan sareng kalepatan. Wilujeng patepang deui dina cariosan anu salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.